Hai, sejumlah ulah dia malan. Iya. Abdi Gusti. Ngajur ke si Wawa ke kelas. Syukur. Ya, bisa jokan tuh ngajur ke si Wawa terus. Ya, non. Ya, abdi kecek kancun kulan Gusti. Ya. Batur. Iya. Bedakan gitu tetulus. Daun saya tetulus. Uing gajian. Halo. Tinggal itu para Kurawa. Iya. Pangapunten. Ya. Mga wakilan kapayon sa Aulat saya berkata. Ya. Semangat berjuang wanita korban jiwa. Telepon Citra Yuda. Ya. Dulu yang temanya, kaulah Citra Yuda aja. Lagi. Dikirim harga. Lain-lain daun nawilan sabarang ditawaran. Lain-lain bagja diri, bagja dengar di bagean alam. Kebon sereh, kebon ritangkang di padang ketang.
datan nera tangga deman ewo pakulingan rana ewo pakulingan rana kurawa sami prapta ya sami prapta ingkang sami prapta ya lawa Raden Rimbana dinat sadas anu ngampar nyaeta mapag para Kurawa anu nyanak pakakas perang ti nagara Astina si kepedang tamsir gara berican rasa panalimpu anu pinuh dina kareta oge pakakas perang pikeun dihaturkeun ka Raden Rimbana puniraha ngandika ya Wilujeng Sumping don dicobi ngenakeun saha hiji-hiji eta kenakeun kaula Jaya Wikata kaula Citaila kaula Citraksi dari Kurawa ngaran urang wedog dibejakeun lah bisi dipuasaan goblok. Aduh, urang lah Citraksi sok. Kaula Citra Soma. Ya, Don. Wilujeng Sumping para jelema. Ya. Ya, Don. Aduh, mun sararumpingnya urang pejakeun kitu teh tulus jauh mapageun teh ayeuna di dieu geus papanggih. Heuleung teu capek teuing. Aduh, nuhun wilujeng cepang kasadayana ieu. Ya. Kalayan sakumaha hapunten wae. Dibujeng enggalna ieu sajumlah pakakas perang di landeuh anu parantos pinuh dina kareta kaya-kayaning pedang tamsir gara berican rasa panalimbu. Ya. Syukur bagja kumbayangan geningan parantos Sumping kalayan tejalir janji para Kurawa payus lamun ku kaula diaku lanceuk ngarojong kana pamaksudan kula nyaeta pikeun misahkeun diri kaula ti nagara Pringgandani ieu wewengkon panglebur gangsa geus kapibana ku kaula kaula hayang malespati ka bibi kaula anu ngaran Arimi Ari Sabat Kangjeng Rama Suwargi Kangjeng Rama Arimba Prabu Arima dengan masing pati tumakaning perlaya dipaekan ku si Arimi mitah salakina nyaeta si Bima syukur bagja kumbayangan ayeuna parantos sararumping bagja kaula bakal kahontal cita-cita nyaeta malespati kasih Arimi kaula bakal jadi raja di panglebur gangsa berat nyuhun berat nanggung berat narimakeun anak kasaderek sadayana ti nagara Astina Wilujeng Sumping sadayana ieu dulur hinggih tingali ieu dulur urang nambahan ti nagara Astina Ke. Aya taroskeun ieu. kumaha Ari kupingan tadi cenah Bibi Salira teh kakasih saha? Arimi
cenah jadi pemajikan si Bima. Ya, Bima mana itu? Kapan si Bima cenah mah eta teh anak Panudewanata Suwargi. Ye, cenah mah eta teh teueuh raja nagara Astina. Gitu salaresna dulur-dulur. Waduh, geus lega hubungan anak si jahat. Lain disangka mah geus modar teh si kunyuk. Basa kaduruk di balai sigala-gala teh basa diduruk. Panggih-panggih dina kersa Emara Drupadi disangka geus bangkena teh cing perut cengih sugan teh ririwana. Sakitu aya bangkena eta bisa kitu. Sangkilang aya bangkena bisa kitu tah si bangsa si horeng meureunan eta teh nu kaduruk teh meureunan eta mah ucing-ucingan si Purocana jigana. Ari Purocana teh saha? Nah teh apa maneh Purocana? Oh, atuh tinggalin pengalaman cek aing oge nya ngajadog di Tanjung Sari teh gitu. Patirahaeun lah cobana atuh. Make diungsikeun, Bo. Patirahaeun lah coba wayah atuh sebab Purocana teh saha? Purocana teh anu dititah ku Sang Kuning ngaduruk bale Pandawa. Oh, eta anu dititahna teh. Tapi naha Pandawa hirup keneh bisa jadi meureunan eta teh si Purocana teh ular berkepala dua. Bisa jadi teteh. Meureunan ti urang menang duit, ti Pandawa menang duit, tah sika seueulan buktina we ayeuna geuningan mobilna ganti-ganti. Mewah mobilna. Kendaraan mewah. Imah real estate di mana-mana nu si Purocana ngeunah we muri-muri kumis tah siga blog teu nyaho ku aing dikek ke mungkin mah. Tinggalikeun di gerese beheungna tinggalikeun ku aing mah sok aing minum heula lah memang kitu tinggalikeun. Amari ge aing basa maehan bangkong teh pan nginum heula aing ci kopi nyaan sungguh aing mah sok. Mabok teh tong loba-loba teuing ari nginum teh nu mata kaduh wani teh karena inuman. Gitu aing wani teh lamun teu nginum ci kopi aing tara wani maehan. Bener aing mah. Aing nginum minuman kerasnya ci kopi gini. Da can usum heula mah. Oh acan. Aya baheula mah tuak aya oge atuh. Nya. Tuak. Gitu. Purocana mun kitu mah. Si Purocana da kurang ajar mah sungguh aing mah. Komisi ti ditu ti dieu meureun. Oh. Nyocol di ditu ti dieu. Ular berkepala dua tah siga bleg. Heeh. Tapi awak nama hiji ular. Sungguh aing mah sok. Tinggal newa. Jangakeun atuh ieu. Kaula pakakas perang nyaeta kaya-kaya ning pedang tamsir garbi cana sapanah limpung anu aya dina kareta. Kasangakeun kasadayana para walad dia balad di panglebur gangsa ieu. Ya, ditampi nuhun. Nanging rupina anu satengahna deui ieu waragadna. Ieu mangga eta mah teu langkung. Heulikeun kana ganya lah. Lain. Sabab di daerah ieu mah loba ganja bejana. Oh, di dieu mampir. Hampir kabeh ganja teh. Aya agamana mah panglekohna. Tapi melak ganja panglobana. Jeung halus teh pelak di dieu. Salubur ku ganja. Aduh. Ai ku pare. Ku ganja salubur. Tadina waktu saena kaula nampi kalanjangakeun ieu anu satengahna waragad kange ieu sajumlah pakakas perang Nampi remunuh laksa ketika bingan. lir Petra barang nuju aya dina raos gempungan di ieu sadas anu ngampar satengahing marga aya anu laporan yen dilaneuh kareta anu ngajaga di awut-awut ku Arjuna sedangkeun Purbakesa oge Jakseni oge memang ieu Raden Rimbana teh jadi burona nagara putrana Raja Arimba Suwargi anu sok karalas-karalas di mana bari dicangkala
Pangapunten. Ya. Saya gening anjeun. Hartoman. Iya. Aya naon? Aya naon ye? Nguningakeun kepala saleh sadayana. Wireh aya si Arjuna ngamuk ngawak-ngawik. Ngamuk di mana si Arjuna? Tuli landeuh. Sajumlah pakakas perang dibahe-bahekeun tina kareta. Si Arjuna adina si Bima Ora kapinu gawe. Iya. Allah lanceukna aya adina ayo kembung wakul buaya balap. Ayo budak. Mangwas pada nerakaton. Mangwas pada nerakaton pada tumarangan nampu. Pada tumarangan nampu. Waspada nerakaton pada tumarangan nampu. Wis kena tihin pinasti karsayang wis kena tihin pinasti karsayang Arjuna panengah Pandawa Astra Jingga sareng Dawala Sastra Jingga abdi Dawala abdi kamana bapa maneh di ditu nyumput kade bisi ku cocodot. Aduh ampun Cepot kan juragan Purbakesha iya nyumput bapa maneh nuhun kan kade kulanas Hugo udah boleh teh hui Cilemu iya aduh maneh geuning jag-jag ayeuna parantos nada heula gulan di Winu Haji di Pak Haji Didin dipangmeuleumkeun lauk dipangmayarkeun mah ku Pak Haji Maman di Winu Haji Pak Haji Maman mana? Pak Haji Maman CPU geuning bisa aya proyek nyeun sasakeun kadewekeun. Jalan Aralus yang menang Pak Haji Maman cece. Nya. Daerah Kuningan. Aduh, kade cing ati-ati sapraptanepun para Kurawa parantos ngalingkung ieu tempat. Iya, kurang ajar. Arjuna kurang ajar nyen pucuk tigirang bangsat nungtun Raja Wisuna sabenerna anjeun anu nungtun Raja Wisuna nyen pucuk tigirang pugu manehanana nyen pucuk waduk pucuk tigirang dina lebah di kaula ngarti yen ieu pakakas perang teh nyaeta bakal dihaturkeun ka Raden Rimbana anu ngahaja hayang misahkeun diri ti nagara Pringgandani. Kalayan eta Rimbana teh jadi burona nagara dina waktu ayeuna keur susulumputan. Ajak kaken bacut buaya. Utang pati balapati utang wirang bawirang. Ayo kepung wakul buaya banget. Kaula anu baka malas pati. Yen kaula waktu di balai sigala-gala teh lain kaduruk tapi diduruk ku ara rajin. Kaula apa yen anjeun teh sieun karbut nagara asdina. Wah, montong loba omong bang. Hari mana rek bipiluan ya bot.
lawan gitu lawan kayaknya lah lain anak raja anak raja anak dastarata Astina nah memangnya hak asasi orang salaku manusia terek diukur kutungtung sepatu anak raja tuh bisa salah bari ngacaukeun masok hayangnya kada wakanya tuman ayeuna mah adil ada acan bener atuh hukum adil teh can rata masih kena gegeblokan Kang leung lamun gegeblokan ada beurang sabelah aing salah mah nu leutik di gunyang ganyinge geuning aya anak raja salah mah pada ngantep jeung sahan wani newak deui aya wani newak geuning dipecat pada ngalindungan jelemana pada ngalindungan undang lawaung ieu jeung aing jogol goblok aing mun pecakan Kang nya hayang nya jeung aing jog ya hah sok hayang nya serang aduh goblok tarang aing ditakol euy mun ngabeletak ku cau asa teu mungkin ya ditinggal ku cau ngabeletak goblok sia kurang aja aduh jemot goblok aduh didinya mematihna teh dulu hah hanapun bujang nah da teh digebuk gua jadi sindreuk meureun lempeng pisan kana kepala dingin alah ampun ding ampun goblok ya Allah mangganing deui teh rek dipake peuting engke goblok kurang ajar aduh ampun saya wah sia aya buta sarap jeung aing purba kesa ieu minta supaya dituduhkeun di mana Raden Rimbana montong loba omong sia buta ayo kepung wakul buana buta ya Purba kesa dikepung wakul buaya mangap dugi karaceng para kulawa kaken saka katuhu anu tigebrus kana gawir aya anak amuing geuleuh ujang heueuh wae deuleu anak Adam seueuh siwi Nabi Adam anak putu Nabi Adam heueuh we deuleu ngocorkeun getih saling ngocorkeun getih di dunya aya anak jarum sapotong dipake ngajarumat jagat teu sangka kieu jadi nah dieu jang naon ari bapak lain bapak dewek mah lamun ngomong sok dina simul wae padahal jorangna takut teh jorang naon jarum sapotong dipake ngajarumat jagat teu sangka kieu jadina lebah mana jorangna eta ieu teu jorang teh jarum sapotong belegug naon jarum jarum sapotong teh jarum pagetul model kitu mah dipake ngajarumat jagat pan ieu anu parentu teh jelema teh hasi tina jarum sapotong dipake ngajarumat jagat ceuk bapak teh sangka kieu jadina nu matak teu dibismillahan heula meureun teh dadina nyieuna nya paingan eta cekolot ujang ulah dahar keur lapar ulah sare keur tunuh naon teh hartina heuh ulah dahar keur lapar teh minangka kieu euy ngaran-ngaran anu lapar janji kedewek teu si banyo acan nu matak pantes nyeur beuteung gatuna teh dina kokona kuman wungkul turunanna koreng oh kitu tetenya ulah dahar keur lapar ieu ceuk aing oge nu lapar mah janji kedewek teu di bismillahan heula
tak itu nu mata kudu tertib oge mipit amit ngalamenta bangsa urang mah aya ieu geus jadi budaya teh mipit amit ngalamenta teh ulang janji am jadi memeh di dahar teh pikir heula nah eta teh hasil usaha ladang tina jahat tina judi ulah diparabkeun ka anak pamajikan saura jeung ngaracun teh deuleu atuh cenah di dahar ku urang ladang judi ladang basilat jadi kulit jadi daging jadi sungsum jadi balung jadi bagal pangawasa dipake we digawe jeung pamajikan peletuk jadi anak moal balik anak teh ka cenah teh sabab kagetihan ku ladang haram itu ulah dahar keur lapar teh ulah sare keur tunuh ngaran-ngaran anu tunuh jang jidug di mana we dina galang oge jodug hees cara bebeja acan kanu bogana nu matak mah sare teh euy bebeja heula sanajan keur tunuh bakti heula kanu Maha Agung amitan heula Gusti bisi dicanak abdi maot keur sare mangga teh teuing da sanes nu abdi hirupna maotna salatna itu ieuna sanes nu abdi angin Gusti nu kagungan duh nya ai geus amitan mah kakaradug dinya teh kolot baheula mah geuning sok ngabejaan sanajan kujang jawokan dug turu gulingan jati badan turu ati tanghi roh madep maring Allah la ilaha illallah tuh ceuk aing oge nya sanajan bari jang jawokan eta teh katerangan heuh dug turu dug sare gulingan jati cing anu asli na ari sare teh ulah jang jidug roh madep maring Allah tetep we urang mah panteng kanu Maha Kawasa cing madep ka anjeunna roh madep maring Allah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah tuh kitu ceuk aing oge pikeun mageuhan umat Isa teh ulah diharamkeun nya jawokan je heuh tujuanna mah nya anu penting mah tujuanna sarua nya aya deui pan tindak agamana wahya wa amut cenah geuning kaituna teh heueuh cak kitu cik deuk oge bebeja heula saeng rupa oge na ieu teh ngadon ngadalil apan keur gelut hayu atuh bade ngiring gelut Kaula Jaya Wikata utang pati barapati utang wirang pailang maju Arjuna dikepung wakul buaya mangap watek wantos siswa narasidorna sakti mandraguna sadayana para Kurawa sinalacir lalumpatan Citraksa Dumaraksa Parto Marmo Wirupaksa Daruk Citra Citra Daruk Citra Soma Citra Yuda Bomo Wikata Boma Wikata Jaya Wikata kitu kaayaanana para Kurawa sami mulang ka nagara Astina bari cing aringkleuk kitu kaayaanana anu bareuh pipina anu tijalikeun jeung sajabana Arjuna mah ngan ukur melong ti katebihan kitu kaayaan di ieu pangperangan alas pringgan dengan salah